Mitra di studio ngaturkeun wilujeng ngadangkeun mugia acara ieu tiasa nyugumakeun. Para wargi dongeng teh atuh parantos dugi kanalika dini kalingking supala Katut Citrasena hartosna ngahiji pikeun ngayakeun urusan sareng si Saron atanapi si Tangkorak Hideung teh. Laras kitu Tangkorak Hideung. Mangga para mitra eta ngetang pang beberapa wae lah. Salajengna Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu nu nikah cinta dongeng ieu. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugumakeun etang-etang pang beberapa we para wargi lah. Peperiheun kana saya atuh ieu lumayan kami lumayanan manganyangakeun para mitra. Dongeng enteng judulna Jawarati Kuburan karya Ki Leksa. Harita teh nini kalingking supala sareng Citrasena parantos darugi ka daerah pagunungan Naga Sukmanya samalih mah menakan tangkal Malaka nu anyar nancenkeun mangga urang ngajengkeun. Kang Subala sigana eta mah hiji tanah atawa cirita anu netelakeun yen di eta tempat ngandung hiji rusiah atawa sakurang-kurangna aya hiji hal anu kabilang penting. Kumaha lamun kai teh urang cabut we moal naon kitu? Cek Citrasena bari ngareret ka Supala malah mah terus niteup ka nini kalingking. Atuh ingat usieun mata aya balukarna anu teu hade. Tapi kumari cek pamikir anjeun ini cing dari keterangan kuring cek Supala bari ngareret ka nini kalingking. Nu ditanya pok ngajawab. Wah, teu kudu makasieun deuleu. Tadi aya kapanasaran mah. Naon salah nalakukeun we, sok cabut kainya tangkal Malaka teh. Keun da moal mata keruntuh jagat sugan. Bila kadar kitu patut balina oge. Cek ini kalingking. Untuk kana tangkal Malaka dipake ngahukuman jin Iprit ku si Saron. Atuh para mitra geus kitu mah Citrasena teu carita deui terus poe ngadeuketan tangkal Malaka. Sanggeus tepigep dicekel ku dua leungeun. Brek dicabut sekaligus. Cenabur aya sora nu ngageleger. Sarta dibarengan ku Hasip Hideung nu nyebrot tina liang kajeleng Citrasena luncat ka tukang bakat ku kaget. Malah Supala jeung nini kalingking oge sarua ngarasa leuwas. Tinu jalma harita teh pating polohok jiga hayam panyambungan. Panonna reuteuk kana Hasip anu ngagulung. Beuki lila Hasip beuki ngalobaan. Lila-lila belegedeg ngajirim jadi hiji makhluk anu matak pikasieun. Awakna gede hampir 2 kalian buning anu panggedena. Rupana hideung pikagilaeun huntu narorol matana bolotot matak sieun tari huluna para mitra tanukan menirang was. Leungeun rejeng suku babalimbingan sarta buluan meni baradag. Tulila cakakak eta teh jin Iprit seuri sora ngagerem hanaruan awahanana ting saleor kaunggal tempat. Jiga loba anu ngalelewaan. Manusia. Anjeun manusia boyong. Manusia bodoh. Manusia deboga poyo. Anggur guna hehe kusia diganggu. Dihakan ya wai. Dihakan ada sia. Aing lapar dulu. Cek jin Iprit bari ngagegag ngadeuketan ka Citrasena. Mata bolotot sigan keuheuh. Sihung para mitra sadaya ngahaja ditemongkeun sigan ngagigila ka Citrasena. Tapi Citrasena teu gugup kalah srog masang kuda-kuda. Waleungin geus taki-taki pikeun ngaladenan jin Iprit. Tapi samemeh jin nyerang pok Supala nyarita bangun hariwangeun ka Citrasena. Sing hati-hati Citrasena, eta jin rada telenges. Mun bisa mah tewak tandukna, cek Supala bari neuteub ka Citrasena nu keur taki-taki. Pok Citrasena ngajawab sombong pisan. Wah, tenang we lah Kang Supala. Ye jin rek dijiwir ceulina ye. Moal burung benang sakali newak oge. Bila kadara jin bodoh, cek Citrasena bari tetep ngureleng ka jin Iprit. Bareng jeung tutupna caritaan Citrasena, leungeun jinnya merebeuheung Citrasena.
Tapi lek Citrasena ngeloplos panarajang jin ngeplos. Tapi tekanya hoan lengan anu hiji deui ngaranggem sirah. Hiuk gep sirah Citrasena kacekel terus dijungjungkeun ka luhur. Mendingan sagiri we jigan hampang pisan gero Citrasena ngagorowok bangun paur. Waduh, tolong. Ampun ya jin gelos ya. Cek Citrasena bari roroesan. Nempok kitu Supala tetegaeun kajeleng luncat murut Citrasena maksudna marek direbut. Tapi ciuk belawar awak Citrasena dibalangkeun ka Supala. Curalit Citrasena jujuralitan di luhur. Siut le nincak lemah kalayan ajeg. Atuh puguh Supala kaget terus mundur deui. Tapi jin Iprit geus ngagegag deui murut Citrasena. Bareng kitu serepet Citrasena ngalugas bedog. Barang leungeun jin tapi ciuk cekok di kadek satakerta naga. Tapi bedog ngampul jika ngadek karet. Cakakah jin Iprit ceuri. Wah mual garaja gua ini mana boleh segede gitu mah mual dak nyeri. Raja gini siang manusia jangan ada siang gua ini. Cekin bari ngaragamang deui kana sirah Citrasena. Tapi sakali ieu mah Citrasena teu cicingun cileng luncat ka tukang. Tapi kujin dituturkeun mendingan sajorelat hiukap. Awak Citrasena ditungkup kedua leungeun siga budak mewak jangkrik. Kuat Citrasena ngagoak lantaran geus teu bisa deui menyang. Aduh, tulungan Kang Supala. Jin gelo newak ka kuring ya. Ampun. Cek Citrasena bari sirah culang cileung. Ari awak geus dikepeul ku leungeun jin nempok kitu mah seak awak Supala terasa panas pakatu keheul. Gajeleng harita keneh luncat. Atuh para mitra sadaya bari narajang teh ka jin Iprit sanggeus tepi ciuk cabet nampiling tu urjin satakerta naga. Gero jin Iprit teh ngagero mata kuatir. Panenggel Supala karasana panas. Aduh ya para mitra resep ya tarung jeung jin kieu bae. Aduh jin ngagero segala paket ku nyeri. Waduh, ayo hampun si guaing banyak. Siapa manusia setan dulu. Gua gak ajari siapa yang biling gaing, ha? Cekin Iprit dengan gurubun. Pukul aku. Kawan tingkin. Meningat celeng jauh pisan. Kalayang kuperak ningang rungkun eri. Jauh na ayak kena 5 tumbakna. Terus Citrasena gegerungan bakat ku nyeri lantaran awakna tibebet tarik pisan. Cangkeng nyeri. Derak cangkeng nabu dibatekan. Bari terus kukuliatan ari jin Iprit harita teh geus cager deui. Pulileng matana bubulilakan ka Supala siga nu keheul. Jolad ngadeukeutan ka Supala. Heat belesur sukuna najong Supala. Sigana teh awak Supala disaruakeun jeung bal. Dalam kena memual berumnya celeng itu. Tapi Supala rikat luncat kagigir. Plos panarajang jin milepas. Hari Supala rikat luncat narajang. Suku jin anu hiji deui. Keduk. Dua panenggel kena pisan kana tu urjin. Kaleong. Blug jin murag. Rag-rag. Kuak ngagero tarik pisan. Sorang ngagerem handaruan. Waduh. Dobat panas. Ya gaduh. Guaing ngana panas. Cek jin bari nyeklan tu urna. Tapi barang rek ditimpah deui ku Supala reup kaayaan ngadedak poek. Puguh Supala meningarenyag keur kitu hiuk aya angin ngagelebug tarik naker. Sora munggah ngaguruh mata ketir sarta teu lila antarana disusul ku sora anu ngajerit. Tapi pacampur jeung anu pating cirihil mata kukurayeun bulu punuk. Reng Supala eureun. Manehna ngajanteng dininya teu usik-usik. Kitu deui nini kalingking jeung Citrasena sarerea caricing jiga nu keuna ku tenung. Sanggeus rada lila sora angin murangan cakakak ditema ku sora nu seuri meninggagah bangun bunga. Cik sora nu seuri meninggal iman. Kandengen asa aya di unggal tempat. Muter ngurilingan anu tiluan. Kulining bulu punuk Citrasena harudang kabeh. Malah nini kalingking gera dari wasin ningali kaayaan kitu mah.
ngan Supala nu tenang teh manehna kalah ka dengdek ngadedengekeun datang nasora sakabeh panca indrana dipasang bari taki-taki. Siga-siga suraja mah mana kitu ge ngajanin sieungan ka aing disangkana aing terek sieun meureun. Tapi naon sabab jika kadenge diunggal tempat ye keun didaguan ku aing saha atuh manehna teh dayakin lain sorajin cek kerentes hate Supala bari taki-taki cili rancung-rancung we ngadedengekeun sora anu seuri lantaran anu seuri teh jiga teu eureun-eureun. Lila-lila Citrasena teu kuat teu nahan perasaanana gero ngakorobok tarik pisan itung-itung micin kasieun. Manusia, jin, setan, siluman, untuk ngabongohan sia ka aing ha? Lamun nya sia wani sok geura tembongkeun irung sia deuleu. Cek Citrasena bari ngadegdeg. Da hatena mah rada gini nya soteh wani ngagorowok ngan sakadar ubar ka keung. Barang tamat caritaan Citrasena rai kaayaan canggeuy. Tapi mata kaget hareupeun Citrasena para mitra. Harita teh nyampak irung segede awak Citrasena ngabagug matak pikagilaeun. Liangna oge bisa asupeut gajelang Citrasena loncat ngajauhan bari ngagero bakat kureuwas. Aduh, gede yo. Ampun ya sieun irung. Cing Citrasena bari tibu buranyat ngedeketan ka Supala. Cakakak aya nu nyengseurikeun sora ngagerem handaruan. Manusia belegug ngomong padu disada hari dibere irung kalah ngagero bari kabur. Hayang naon sia teh ha? Cek eta sora sigan ditompokeun kana cili Citrasena. Puguh meuli asa katorekan pati jelengeng bangun deukeut. Ngadenge kitu Citrasena teu wani nyarita. Kalah luncat ka Supala gep nyakaleungeun Supala bari nyarita lalaunan. Waduh, sieun kuring makan Supala. Bang izin mah ampun lah, mending kena carung jeung manusia. Ampun lah, sieun kun kitu badut mah. Tenang Citrasena. Madak jadi jalma teh ulah sok sombong jeung takabur. Ulah kumawani jeung ulah suaban. Apaan kitu buktina? Cicing di dieu. Taki-taki anggur mah lantaran sajabati aya di demit sigana teh di dieu teh aya keneh manusia nu sejen. Mata kudu hati-hati bisi mata cilaka. Jawab Supala bari tetep taki-taki manehna teu pati ngabadungan anu bieu kajadian. Tapi ni tenan tanda-tanda nu netelakeun yen di dinya aya manusia sejen. Jep Citrasena teu nyarita deui panon gular giler nempoan sabudureun di dinya. Keur kitu katayap nini kalingking ngadeukeutan ka Supala pok nyarita lalauna. Supala, Citrasena, ieu aya manusia nu luhur elmuna, awas sing hati-hati, bisi ngabongohan ka urang. Cek nini kalingking bari ngareret ka Supala. Sigana mapati nini kalingking ge geus kacida sekeutna lantaran geus mampu nangkep tanda-tanda anu panglemesna. Pok dijawab ku Supala kalayan tenang. Bener nini, ieu aya manusia sejen, sigana mah geus ngintip-ngintip ka urang. Malah majin iprit ge mah burung ditewa ku manehna. Lantaran eta jin teu kanyawan ngilesna jeung teu kadenge di sorana. Cek Supala bari wakliu. Sok sanajan kaayaan geus caang deui tapi sabudureun eta tempat teu katempo aya nu nyurigakeun. Kaayaan jiga tenang bae tapi ku Supala mah tetep ditalingakeun lantaran sawaktu-waktu bakal aya nu kaluar tina panyumputanana. Jep Supala jeung Nini Kalingking katu Citrasena jarempe. Harita teh para mitra saurang ge taya nu wani nyarita ngantungna patukang-tukang ngarah bisa ngalingakeun ka sabudureun di dinya. Panon pating polohok ka unggal madhab. Keur kitu hiu aya angin meninga guru. Supala ngarenjag terus taki-taki. Lila corelat siut cuek. Hareupeun Supala yang nangtung sorot panon matak sera beungeut hideung jeung perenges matak pikagilaeun. Panon cerolong tulang sigana ronyo teu beda jeung tangkorak koreng eta teh sisaron sigana bae ngarasa kaganggu pedah keur anteng neangan buah malaka hideung. Ngadenge nu pating gorowok matak gandeng.
Pulak mata si Saron ngareretan katiluan anu panggilana ditutup nini kalingking. Terus tarang pitaros si Saron kerung mata buburilakan menikah galak alah buatan tim mata hilang. Geus kitu srok si Saron maju dua langkah cakakak seri mata kukurayeun Supala jeung Citrasena malumur sigan paur. Halus pisan sia kalingking. Aing teh geus aya rencana rek neangan sia deuleu. Kari-kari ayeuna tepung di dieu. Sigana sia geus ditakdirkeun kudu modar di tempat. Jadi tumal apa gunungan naga sukma. Aing bunga tepung jeung sia tentu ku aing bakal dibagiakeun deuleu. Cek si Saron bari muralang ka nini kalingking. Awak nini kalingking ngeleper hate panas pating haream asa direrham. Para mitra sadaya duh ngaso heula ye. Cangkeul ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Nini kalingking harita ngajawab bari keheul. Angkor hideung? Aing memang keur neangan anjeun deuleu sia. Sigana anjeun geus ditakdirkeun kudu modarna dampeuleukeun aing deuleu. Yeuh, maju sia deuleu. Aing geus siap pikeun malagatkeun nyawa sia. Tiba heula aku aing dianti-anti deuleu. Ayeuna waktuna sia kudu modarna leungeun aing. Cek nini kalingking teu eleh galak nyaritana. Tapi para mitra ku si Saron kalah dijawab ku seuri meni lelenggakan bakat ku bunga. Nyelarangu ngabacot sia ha. Cek si Saron bari terus ngareret ka Citrasena nini kalingking mah siga teu dipalire. Pok si Saron neruskeun caritanana. Manusia nu ngoda keneh. Saha nu kumaha ngabebaskeun jin iprit ha. Ngaku buru-buru. Sok gedan aku bisi aing ngambek manden deuleu. Cek si Saron bari muralang ka Citrasena. Bok Citrasena ngajawab hatena rada miris lantaran kumanehna geus kadengin jalma anu aya di hareupeunna teh disebut si Tangkorak Hideung. Memang kuring ngabebaskeun mah, tapi lain ngahajar rek ngabebaskeun jin kuring ngan sakadar nyebut tangkal malaka mun cep dina taneuh kuring mah teu nyaho yen di dinya aya jin. Jawab Citrasena semu paur. Sok sieun Tangkorak Hideung ngambek, bodoh, belagu sia. Eta teh ngajak ku aing dihukum. Lantaran jin kurang ajar geus kumaha ngahalangan kana paniatan aing. Ayeuna ku sia sina kabur, kapaksa sia ku jadi gantina deuleu. Cek si Saron bari siut leungeun Citrasena meningan sakilat geus katewak. Supala ge bengong para mitra. Lantaran gerakan si Saron teu bisa katuturkeun ku panenyona. Renghap Supala narik napas panjang pok nyarita ka si Saron. Tangkorak Hideung, kula mamenta kalayan hormat, sangkan batur kula ulah diganggu, coba we lepaskeun. Ai perkara jin anu lepas bisa dibadamikeun kalayan hade, cek Supala. Bari neuteuk para mitra ka si Saron. Harita teh para wargi sadaya. Lantaran hatena rada sumoreang. Sok sieun Citrasena dibinasa mangkaning kakuatan jeung kasaktian si Saron teh geus kaukur ku Supala nu tangtuna ge can puguh kuat lamun dibawa kasar. Cakakak si Saron seuri siga nu ngarasa bunga. Anjeun mah aneh deuleu. Kula dada katarik ku cara anjeun nyarita. Ieu manusia rek dilepaskeun ku aing. Tapi jawab heula pertanyaan aing saha ngaran sia? Cek si Saron bari melong ka Supala. Pok Supala ngajawab kalayan jujur. Ari ngaran kula mah Supala, ahli waris Kilunjar. Kula ngahaja datang ka ieu tempat, maksud rek nyangan ngaran Tangkorak Hideung. Lantaran kula geus ngadenge beja yen si Tangkorak Hideung teh geus hudang deui tina kuburanana. Tak itu maksud kula teh, cek Supala bari neuteuk.
Caritaan teri kilungan SU Satarabasna puguh Citrasena jeung Nini Kalingking manipating rarenyag lantaran caritaan Supala dianggap gagabah. Bagus tetela maneh jujur. Memang aing geus bisa neguh tangtu anjeun jalma turunan hade. Aing apal kana adat-adatna kilunjar baheula. Dah kulantaran kitu caritaan anjeun rek diturut ku kula. Tapi jawab deui pertanyaan aing anu keur dicekel ku aing. Saha ngaranna? Urang mana jeung turunan saha? Cek si Saron bari ngagebikeun awak Citrasena nu keur dicekel. Pok Supala ngajawab. Ari ngaranna mah Citrasena, urang Ciloar Kemar, turunan Ki Bingbin. Dedengian turunan si Bingbin. Bagus. Lamun kitu carana ieu manusia moal dilepaskeun. Waing rek dipodaran ayeuna keneh. Rasakeun sia. Si Saron pramitra. Bari kiriwea Citrasena dijungjungkeun ka luhur. Pelawar dibalangkeun koleang. Aduh. Cek Citrasena bari gugulingan. Awak karasa seueul nyerina nyusup kana jantung. Hulu angen karasa sesak gelep golepak. Citrasena ngagoler bari ngarasakeun ka nyeri. Kajelang si Saron luncat cian hayang maragatkeun Citrasena. Tapi corekat keduh kualikat si Saron diketig Supala. Reg si Saron ngaraneg heula. Ret ngareret ka Supala matana katarabeureuh. Nanaonan sia kumaha ngahalangan ka hayang aing ha? Geus bosen hirup sia deuleu. Cek si Saron bari murelang ka Supala. Tapi Supala tenang bae pok ngajawab kalayan sopan. Hapunten. Kuring kapaksa ngalakukeun kitu lantaran teu tega nempo batur kuring disiksa ku anjeun. Leuwih hade Citrasena mah bebaskeun, kuring bakal tanggung jawab kana sagala rupana. Cek Supala bari neuteuk seukeut ka si Saron, leng si Saron ngahuleng mikiran caritaan Supala tapi teu lida pok nyarita deui. Bisa Supala. Pagawean luluhurna kudu ditebus ku turunanana. Anjeun perlu nyaho si Bingbin hiji manusia nu jahat tur teleges. Serta hirupna sarakah teu beda jeung si Kalingking tah nini peot nu kitu batu. Malahnya si Bingbin pisan numpang heula nyang kalak ka aing baheula. Akhirna aing bisa dikubur ku genep jago. Tapi genep jago teh akhirna mah geus eueuh hargaan ayeuna mah. Aing bakal dibaban kabeh ka asup anjeun. Tapi sebenarnya mah aing moal ngaganggu ka turunan kilunjar. Ngan lamun anjeun pedegong kapaksa moal disesakeun. Matak leuwih hade anjeun balik. Ulah pipilueun kana urusan ayeuna. Si Kalingking jeung si Citrasena rek dicacak diwalang-walang disiksik dikunyit-kunyit ku aing deuleu. Cek si Saron bari tutunjuk Nini Kalingking nu ngabandungan eta obrolan menipah. Panas celina jeleng luncat ka palebah si Saron pok nyarita. Tampar kideung. Montong loba pangolah sia kurang ajar. Hayo geura meta sia. Da aing geus sadia pikeun modaran sia mah deuleu. Na dikira aing teh sieun. Ulah jumago teh aing setan. Si Kalingking mah moal mundur sasiku moal ngejat satu nyang beas ku pantal sia mah. Aing geus teh sieun modaran mah deuleu. Cek Nini Kalingking bari taki-taki mata buburilakan ka si Saron. Cakaka karita si Saron seuri pramitra sadaya. Iye bangsat awena. Syukur lamun sia geus hayang geura modal. Dan tuku aing bakal dijajabkeun ka akhirat deuleu. Ye rasakeun ku sia. Cek si Saron bari ngajungjungkeun dampaleungeun nu katuhu. Suk aya angin leutik kaluar tina dampaleungeunna. Salontod Nini Kalingking mundur sababaraha lengkah. Jika kabawa ku angin malah mah Supala kabawa mundur. Teu kuat nadah pangawasa si Saron luar biasa. Tapi Nini Kalingking teu gimir, srog maju, jeleng belesat. Syuk mabukeun iteukna kana terang si Saron. Tapi syuk plak jelegur kadenge sorang ngajelegur di Jomantara. Bumi alam asa euneur kalayang Nini Kalingking mental katukang jualit trek nincak deui lemah halayan ajeng. Mata molotot ka si Saron untuk kekerot nahan amarah. Nempo galagat kitu Supala teu cicingeun kajeleng luncat ka palebah Citrasena. Kerebek di pangku kajeleng dibawa kanu aman. Terus usaha sabisa-bisa sangkan Citrasena jag-jag deui.
Tulila harita teh Citrasena tuluy nangtung pok nanya ka Supala bari dua kieu. Aya naon ieu Kang Supala? Kamana si Tangkorak? Tenang Citrasena. Si Tangkorak hideung geus mimiti bentrok jeung Nini Kalingking. Urang mah teu kudu pipiluan perkara can jelas pisan. Teuing saha nu salah nama. Da buktina si Tangkorak hideung masih keneh boga rasa kamanusiaan. Sulaya tina keterangan Nini Kalingking menyebutkeun jahat tur telenges. Mata kicing heula di dieu ayeuna mah. Urang lalaju heula nu tarung. Jawab Supala bari neukeup ka si Tangkorak hideung nu keur taki-taki pikeun ada serangan Nini Kalingking. Pok Citrasena ngajawab deui. Waduh, cila kakang, kami mah lain lawanan urang Tangkorak teh. Tanagana teu bisa kaukur, gerakanana teu bisa katuturkeun ku mata. Wah macan latihan atuh kitu mah. Nya anu matak cicing we di dieu. Cicing we urang malah. Yu urang kanu jauh ngarah tenang. Teu bahaya teuing. Cek Supala bari mundur lalaunan terus dituturkeun ku Citrasena. Para mitra anu mulia, ari nu keur tarung harita teh geus mimiti silih ancam deui. Atuh Nini Kalingking muterkeun iteukna di luhureun sirah sorangan hiung bangbaraan. Celeng pelesat Nini Kalingking narajang deui ka si Saron. Tapi samemeh tepi tina dampaleungeun si Saron aya sinar emas nu ngagulilap. Siut teger bantrok jeung iteuk Nini Kalingking. Kubrag Nini Kalingking ragrag. Tapi teu terus rubuh harita keneh ngorejat hudang deui. Tapi tina bibir geus ngucur getih anu seger keneh. Renghap Nini Kalingking narik napas panjangna. Kituna teh ngatur napas sangkan teu eungap tanaga dikumpulkeun deui. Tapi ari panonna mah tetep galak buburi lengan ka si Saron. Nempok itu cakakak si Saron seuri semungahina ka Nini Kalingking. Ayo geura maju deui Nini peot. Dikira aing moal bisa ngarag-ragkeun sia deuleu. Dagoan ajal sia sakedeung deui tangtu bakal datang ngajajabkeun sia ka akhirat. Cek si Saron bari maju dua lengkah pelesat luncat ka Nini Kalingking. Maksudna marek ngarawel beuheung Nini Kalingking. Plos serangan si Saron ngarawel angin. Bareng jeung kitu iteuk Nini Kalingking ngasiuk kana punuk si Saron. Bledrak iteuk diadu jeung pigeulang sorak kadenge ngabledrak matak linu. Cileng Nini Kalingking luncat ka tukang rek ngawahan. Kapaminengan sakilat dituturkeun ku si Saron bari dua leungeun didorongkeun ka hareup. Kedua blak Nini Kalingking nangkarak bengkang dada kabeunangan. Tapi barang rek diirik ku si Saron Nini Kalingking rikat ngagereleng bari nyabetkeun iteuk gereleng seot celepung si Saron luncat ka luhur. Plos panarajang Nini Kalingking nyabet angin sorangan hius matak paur. Clek si Saron nincak deui lemah bareng jeung Nini Kalingking anu geus hudang deui. Eta kajadian lumangsung ka cida gancangna. Ku Citrasena mah teu katuturkeun nu katempo teh nganting kolebatna sidar hideung ngumpul anu katojo ku cahaya panon poe. Dalamun peuting mah moal katempo pisan. Ayo katrokeun sakabeh pangawas sia Kalingking. Ku aing moal burung diladenan deuleu. Tapi ayeuna mah aing inget kana papatah dunungan aing. Yen awak sia bakal dipodaran ku dunungan aing deuleu. Jadi ayeuna mah kapaksa sia moal dipodaran ngan ukurek dicangkalak kungkul pikeun disetorkeun ka dunungan aing. Cik si Saron bari morotot ka Nini Kalingking. Uguh nu tiluan pating renyag lantaran ngarasa kaget ngadenge caritaan si Saron anu jiga pabaliut. Sabab ngaku-ngaku boga dunungan padahal mamanehna teh dianggap hiji jawara nu taya taningna. Pok Nini Kalingking nanya semu kaget. Naon sia? Naon sababna sia nyarita kitu? Jeung saha dunungan sia deuleu? Ulah ngalilieur ka aing sia Tangkorak iblis. Cek Nini Kalingking bari mureleng ka si Saron. Ulah kaget Kalingking. Nyawa sia geus aya cadanganna bakal diparagatkeun ku dunungan aing. Lantaran sia geus boga dang nyawa ka hiji jajakan ngaran Banara. Tah manehna pisan nu bakal ngarebut nyawa sia. Cek si Saron bari siuk ngirimkeun peureup rek ngalatarang Nini Kalingking. Tapi mendingan sakilat dipapagu iteuk hoe. Harita keneh para mitra sadaya. Sora Nini Kalingking ngagero rada katahan lantaran leungeun asa murilit. Iteuk ngagaleong ka gigir teu kuat teu nahan serangan si Saron.
Jeleng nini kalingking luncat ka tukang terus ngawahan deui. Seak nyabetkeun itu kakenca jeung kakatuhu. Kituna bari maju lalaunan ngadesak ka si Saron. Ku si Saron diteuteut bari taki-taki sarta neangan nolong kerang nu alus. Teulina cilepung si Saron luncat ka luhur meninggal belesat bakat putarik. Nini kalingking rada ngarengkog lantaran musuhna ngadadak leungit bareng jeung kitu gep siut blub. Buk nini kalingking katarik ku si Saron. Sarta terus dibantingkeun sakaligus. Kuak nini kalingking ngegero lantaran sirahna asa bejad. Aduh, tobat! Cek nini kalingking bari nyekelan sirah. Terus udang lalaunan tapi jeri-jeng. Namru deui bumi alam karasana asa muter. Tetempuan ranyai kararoneng sirah asa berat. Nini kalingking lain jawara anyar. Gibeg manehna ngagibegkeun awakna. Bari nahan ka nyeri. Tanaga dikerahkeun pikeun ngalawanan rasa nyeri. Geus kitu pok nini kalingking ngomong sajaroning hatena. Cilaka. Lamun kieu terus-terusan aing moal buat pikeun ngalawanan si Tangkorak Hideung. Kudu ngadaguan 2 minggu deui. Pangawas aing kudu pulih deui sakabeh. Leuwih hade kabur. Sabisa-bisa kudu modalan heula si Banara aing teh. Ceuk nini kalingking bari terus mureleng ka si Saron. Sigan heueuh nangtang keneh tarung. Padahal mah neangan kasempatan nu hade pikeun kabur. Nempo si Saron rada kapalingan cakakak seuri menilelengakan. Karasa ku sia kalingking. Mana kagagahan diagul-agulkeun ku sia teh. Ngan sakitu unggul. Lamun kitu carana mah sia teh geus eueuh hak pikeun disebut si genep jago. Anjeun geus waktuna turun tina gelar genep jago sarta kudu buru-buru asup kana liang kubur deuleu. Cek si Saron semu ngahina pisan. Tapi ku nini kalingking teu didenge. Sabuat si Saron cacarita pelesat las nini kalingking kabur meningan sakilat. Malah ti kajauhan ngagorowok ka Supala jeung Citrasena sangkan sararea kabur. Atuh puguh duanana meniting rarenyag terus kabur nuturkeun nini kalingking. Nempo kanyataan kitu gebeg si Saron ngarenyag. Jeleng luncat rek nyusul anu kalabur, tapi teu kebat kalah kareng deui pok nyarita ka dirina sorangan. Wah, urang ajar sia. Aing teh lagi kapalingan mata ku si kalingking jeung baturna geus kalabur. Tapi mangsa bodoh teuing deuleu tugas aing pikeun neangan buah Malaka Hideung perlu diheulakeun. Jang Banara kudu buru-buru cager. Perkara si kalingking urusan gampang sejen waktu pasti. Benang deui ku aing cek si Saron bari koroyong leumpang lalaunan. Terus ngadeuketan tangkal Malaka urut ngahukum jin Ifrit. Tapi tetela jin oge geus eueuh pok si Saron nyarita kasorangan. Kurang ajar manusia teh sia. Jin geus tinggal ngawarah kalah kasina kabur. Dasar manusia kasebelan. Satanina mah jin Ifrit rek ditalukeun ku aing sarta rek dipake pangawal Jang Banara. Tapi hanya kala kali lepaskeun ku manusia burung deh. Hanya kal pisan. Cek si Saron bari jap kana tangkal Malaka anu ngagoler. Terus dialak ilik jigan diteangan. Geus kitu blewar tangkal Malaka dialungkeun jigan keheul. Huru baas ningang rumpun manja. Royong si Saron leumpang deui. Neruskeun perjalanan leumpang muru ka tongoh rek nyangan buah Malaka Hideung. Dijajabkeun ku sora tonggeret jeung manuk anu recet di sarada lantaran harita teh geus buri. Panon poe geus surut. Malah telida berai cahaya layung menisibar. Nyangan pagunungan naga sukma. Si Saron ngadigleu bae nanyak bangun salse. Manehna teu boga kasieun sok sanajan buriteun dipileuweungan oge. Gancana carita pramitra sapeuting geus kaliwat. Nini kalingking jeung Supala katu Citrasena geus tarpi ka hiji tempat ti luanana keur baradami nyawalakeun pilampaheun nu saterusna. Oh, nini kalingking. Si Tangkorak Hideung teh lain lawan-lawaneun ku kuring rek diajak badami di kalakani gagala ku nini. Muantukna si Tangkorak Hideung moal bisa diajak damai. Daina mah lamun geus kieu kajadianana rek kumaha nini? Cek Supala bari netep ka nini kalingking nu harita keur diuk bari ngalamun sigan susah pilampaheun. Ulah rusuh teuing Supala. Kami oge memang rada bingung lantaran kudu ngalawanan si Tangkorak Hideung. Bari jeung kekuatan kami teu sampurna. Tapi lain hartina kami teu wani deuleu
dan moal bisa ayeuna mah ngalaksanakeunana paling bisa kudu ngadaguan 2 minggu deui lantaran segala rupa ge kudu ningan kana mangsana anu utama ari sabab si tangkorak hideung lain jalma samanehna deuleu cek Nini Kalingking bari terus tumpules jan bingung pok Supala nyarita deui ih kahar ti kuring oge da memang ulah gagabah nyang hareupan si tangkorak hideung mah tapi maksud kuring mah ulah ditujukeun teuing kana kahayang manehan urang teh kudu ngarengsekeun perkara ku jalan damai mun bisa mah si tangkorak hideung teh kudu diajak badami sangkan mumusuhan leungit bari jeung teu mawa korban jiwa tah lamun hayang kitu kumaha carana cing cek Supala bari teu waleh neuteuk ka Nini Kalingking teu bisa Supala si tangkorak hideung tetep kudu modal lamun kitu urang moal bisa tentrem atuh lantaran manehna geus ngedalkeun hiji sumpah maneh nurek ngumpul luluskeun sigerep jago jeung turunanana umatak artina diajak badami ge eta mah jadi tetap si tangkorak hideung kudu modal sarta lamang si tujuh jago nu dijieun tina besi kuning kudu karebut deui ku urang cek Nini Kalingking tetep wae para mitra hayang mawa harap sorangan tapi Supala teu ponok pangharepan pok nyarita deui nya teu naon ari pakarkan kitu Nini mah tapi ayeuna kudu puguh heula pilampaheun dari piraku adi rek kikieuan bae mah cik rek kumaha kahayang Nini ayeuna kuring mah rek nurutkeun we pokona mah asal pagawean bisa rengse jeung ulah nepikeun kaloba korban nu penting mah cek Supala bari ngareret ka Citrasena pok nyarita deui lain kitu Citrasena satuju atawa henteu satuju lah memang kudu kitu ayeuna mah da piraku ari kudu ngadaguan 2 minggu bari jeung teu puguh mah mending ayeuna mah ngamimitian digawe kudu kumaha carana ayeuna jawab Citrasena bari mimiti ngareret ka Nini Kalingking ari nu ditanyana kalah ka ngahuleng we mikiran caritaan Supala sigana teh rada horeameun Nini Kalingking teh lantaran kahayang manehna mah unggal musuh teh kudu dipaehan bae tapi lila mah pok Nini Kalingking ngajawab ayeuna mah kieu we Supala poe ieu keneh urang kudu init ka lembur Cilayung dininya urang newak si Banara jajak anu geus kumawani nulungan si tangkorak hideung tah lantaran lamun eta teu ditewak mah kahareupna teh bakal loba barebedanana loba gogoda jeung loba anu ngahalangan da puguh si Banara jajak anu gede wawanen teh jeung geus dianggap gunungan geuning ku si tangkorak hideung teh tah kumaha lamun kitu satuju moal cek Nini Kalingking bari neuteub ka Supala nya satuju lah hayu kitu oge ari sakadar newak mah babari tapi omat yeuh Nini ulah babari teuing ngalah nyawa batur nyawa jelema teh ulah disaruakeun jeung nyawa sato da kitu we cek kuring mah Nini cek Supala bari malik neuteub ka Nini Kalingking heueuh lah kitunya kitu aing mah ari geus eunang mah manusana manehna beunang di hirupan tapi kudu ngabula ka urang kudu jadi pangabulaan kudu jadi pangawal kami malah mah lantaran engke nu bakal jadi pamimpin teh si tujuh jago teh kami da si tangkorak hideung mah kudu geus modal engke oge jawab Nini Kalingking keukeuh peuteukeuh teu bisa dihalangan deui bari jung nangtung jiga nu hayang indit harita atuh geus kitu mah Supala jeung Citrasena gancang ngarangtung tuluy singkil pikeun yang hareupan tugas anyar ayo urang ngarinit tah di mana ari lemur Cilayung teh Nini nepi sapoe atawa moal cek Supala bari magehan iketna deukeut lemur Cilayung mah bari oge asana teh moal meakeun waktu 3 jam ayo tuturkeun kami urang ngajorang ka si Banara jeung anu ngawalana ongkoh cek Nini Kalingking bari ngalengkah terus dituturkeun ku Supala ka tu Citrasena tiluan arini trek ngajugjug ka lemur Cilayung panon poe beuki lila beuki luhur nu lumampah beuki jauh bae malah mah gunung-gunung geus loba nu kaliwatan leuweung-leuweung nu disorang beuki ipis malah tungtung nama srog ka sisi lembur reg Nini Kalingking ngeureun heula terus malika tukang bari nyarita eureun heula Supala tuh tarampo kuduaan lembur Cilayung teh eta pisan tuh di imah anu mencal hiji si Banara cicingna kayeuna urang kudu bisa ngatur siasat nu hade ieu nya kumaha carana sangkan bisa nyangkalak si Banara sok balikiran kuduaan saya cek Nini Kalingking bari nunjuk ka lemur terus ngareret ka Supala jeung Citrasena ya
tekudu lobasia satain mah sampurkeun kalayan satria. Ngaran Banara tangtang ajak tarung, lamun teu daekeun tarung ajak damai. Hayu urang urang sampurkeun atuh Nini, cek Supala bari ngalengkar. Nini Kalingking ngahalangan. Mangke heula. Ulah rusuh teh puguh deuleu. Nah si Banara teh babari kitu, lantaran manehna teh kegering. Pangawasana mah eueuh leungit, pangabisana eueuh punah. Boro-boro bisa tarung, lempang gitu bisa jauh. Tapi nu kudu dipikiran teh. Oh naon atuh Nini, make aya nu dipikiran segala rupa geus puguh jelema dina kaayaan kitu mah atuh babari newakna. Lain eta deuleu, si Malati Bodas. Manehna mah rada lumayan lantaran geus diwaris pangawasa ti si Tangkorak Hideung. Ari maksud kami teh hayang ngarebut si Banara kalayan teu kudu tarung mikeun tanaga kitu. Cek Nini Kalingking bari ngareret Supala. Oh lamun kitu mah si atuh Nini. Lantaran moal aya hiji perjuangan nu enteng kudu we aya pangorbanan. Boh tanaga atawa pikiran. Malah nepi ka pati pisan ceuk paribasana. Tah kulantaran kitu. Nah make kudu sieun ku Malati Bodas. Hayu we urang indit. Dengar ti kuring manaon sababna Nini Kalingking bet jiga nu borangan ieu teh. Apan tiba heula oge disebutkeun Nini Kalingking teh jawara kahot, jawara nu geus moyan, tara mundur ku kasieun, tara rempan ku sugan, ceuk paribasana kumaha engke, tapi naha ayeuna geuning jadi kieu. Ceuk Supala para mitra sadaya bari mah panas. Lain borangan aing mah. Lain nu disebutkeun jadi sok sararieun, tapi kami mah yang mawa hasil nu mucek ieu deuleu. Mung mikeun tanaga teu puguh, mata kudu make otak. Migawe teh lantaran geus sababaraha kali tepung jeung si Banara teh. Tapi kami macan hasil maragakeun nyawana ta eta nu penting teh. Jadi pikeun kami mah hayang beres roes kitu tah, bari jeung enteng. Cek Nini Kalingking bangun teu panuju kana caritaan Supala. Tapi nyeh Supala seuri leutik pok nyarita deui sigan ngahajakeun. Nya lamun lain sieun, naon ngaranna atuh Nini? Apaan anu ngajak newak Banara teh Nini? Tapi nah ayeuna jiga nu ngahalangan. Jeung hararesena karek kitu-kitu bae oge. Lamun teu panuju kana saran kuring mah cik atuh ku sorangan ka ditu Nini. Cek Supala bari mundur atuh puguh Nini Kalingking rada kapanasan. Pok nyarita. Mareng Supala deuleu ulah punungan sia. Hayu urang ini jeung kami deuleu. Naon-naon anu bakal kajadian urang sang hareupan kalayan satria. Kami ge lain jelema bodas buntut sia. Cek Nini Kalingking bari terus lempang pangheulana. Tuluy dituturkeun ku Supala bari nyerenge. Ditema deui ku Citrasena. Kiluan teu ngaromong deui terus bae laleumpang. Maksud jeung tujuan teh muru ka jero lemur, maksud rek ngajorag ka Banara. Kabeneran pisan dina mangsa harita teh. Loba jalma-jalma nu nyaraba jadi di lemur Cilayung kawilang sepi, malah Mas Samdi jeung pamajikanana keur nyaraba ka sawah. Nu aya di imah ngan Banara jeung Malati Bodas bungkul. Euleut sawatara waktu kurunyung Nini Kalingking jeung Supala katu Citrasena. Daratang ka pakarangan imah Samdi terus tiluan ngadeuketan panto hareup. Gero Nini Kalingking ngagorowok tarik pisan nangtang tarung ka Banara. Banara, ayo geura keluar sia kurang ajar. Ieu geura bagiakeun kami nu bakal nyangkalak sia deuleu. Cek Nini Kalingking bari ngabedega di buruan. Panon neuteub kana panto anu nutup. Supala jeung Citrasena nangtung tukang Nini Kalingking. Tapi ti jero teu anu ngajawab tiga nu eueuh jelmaan, padahal mah harita Malati Bodas keur ngobrol jeung Banara. Parang ngadengin nangtang-nangtang duaan pating rarenyag pok Malati Bodas nyarita ka Banara lalaunan. Kang Banara, di luar aya nangtang tarung sorana masih Nini Kalingking. Kedah kumaha urang teh Kang? Nah sampeurkeun atanapi ulah. Ceuk Malati Bodas bari neuteub ka Banara. Ari nu ditanya can waka ngajawab kalaka ngahulang jiga nu mikir. Sanggeus rada lila kakara Banara ngajawab kalayan tenang. Ulah waka Malati. Keun antep. Bisi matak ngajadikeun riributan. Mangkaning di dieu ngan aya urang bungkul, api-api teu ngadenge we heula. Jawab Banara bari tetep ayem.
malah gap kana gelas regot minum siga teu boga kasieun. Malati bodas meni ngarahuh narik napas panjang pok nyarita bangunan kurang panuju kana caritaan Banara. Tapi teu bisa majar kumaha da kadunungan. Emang atuh Kang, nanging kumaha upami si Kalingking ngaruksak bumi. Papan mata keribut keneh eta oge. Cantang tu Malati. Cantang tu. Keuna tungguan heula sakedeung. Lamun aya tanda-tanda rek ngaruksak kakara sampurkeun. Ceuk Banara deui bari ngareret ka Malati. Samemeh Malati bodas nyarita deui panto hareup digedor ku Nini Kalingking bari gegero. Heh, Banara. Namun sia teh keluar ieu imah rek diluruk sia ku aing. Geura keluar sia kurang ajar. Mewok we sia di jero. Mana sina hayam sia keur nogan. Ida hayam keur nyileung leumeus sia. Mewok we di jero geura keluar sia kurang ajar. Ku aing diluruk sia imah teh geura ieu. Cek Nini Kalingking bari ngagedoran panto. Meni brag-brig berug matak paur atuh Banara meni keheulun. Pok nyarita ka Malati bodas anu keur ngahulang nungguan parentah. Wah, tetela lain antep-antepeun Malati kapaksa kudu disampeurkeun. Manehna bener-bener rek ngaruksak imah Mang Samdi. Karunya teuing mangkaning Mang Samdi teh kurang teh diiluan. Diturutan tempat kari-kari imah naruksak. Aya-aya wae. Cek Banara bari jung nangtung lalaunan maksudna marek nyampurkeun ka hareup tapi gancang dihalangan ku Malati bodas. Ulah wa Kakang Banara mangawe calik-calik sing raos. Sawios anu gegerewekan mah urang sampurkeun ku abdi. Cek Malati bodas bari jung nangtung terus ngaleos ka hareup teu ngadaguan heula jawaban ti Banara. Leumpangna ati-ati bisi dibongohan ku Nini Kalingking. Temina korotrak tulak panto dibuka, berai panto muka, sarta pok Malati bodas nyarita kan diluat. Rek nanahaun datang ka imah ieu teh? Hayang diteuk-teuk beung sia teh ku aing? Cek Malati bodas bari mureleng ka Nini Kalingking. Nini Kalingking yang sirikeun mata kukurayeun. Malati, ulah loba wacot cek kurang aja. Ayo geura pasrahkeun si Banara ka aing. Ayeuna keneh ku aing rek dibawa. Lamun teu dibikeun nyaho sorangan sia. Banara teh aya di tempat aing berarti boga aing. Kunaon sia make dibawa kurang ajar? Cek Nini Kalingking bari melotot ka Malati bodas. Tapi ku Malati bodas teu dijawab kalah kapok nyaritaan seje deui siga nu munek-munek ka Nini Kalingking. Dasar jelema belegu. Ku aing deteang teu kapanggih ari ayeuna datang sorangan. Sarua we jeung orai nyampurkeun paneungeul sia teh. Sok sanajan sia mati sakumaha mati ngaorai, aing nyampurkeun paneungeul mah tetep we ngusek geuleuh. Rasakeun pamales aing ye. Sia kudu modal Kalingking. Cek Malati bodas bari celeng luncat kaburuan. Terus narajang ka Nini Kalingking pereupna ngapelesur ngancam kado. Gilak blos. Surut serangan kadua ngalahuru angen. Celeng Nini Kalingking luncat ka tukang plos tonjokan Malati bodas nonjok angin. Tapi teu cukup ku kitu. Celeng Malati bodas luncat ngahebatkeun pereup katuhu ngalapunuk Nini Kalingking rek disusul tepus. Lap Nini Kalingking ngelok bari ngaheumatkeun iteukna. Siut plos panarajang pating belesur teu aya nukeuna. Itu ieu ge eueuh nukeuna. Reg Malati bodas eureun heula panon molotot ka Nini Kalingking anu keur kitu. Nini Kalingking nyabat bincurang ku iteukna. Celeng Malati bodas luncat ka luhur bari najong gado musuh. Plos iteuk Nini Kalingking nyabat angin. Ari gadona gancang dijiwarkeun. Plos panarajang Malati bodas oge najong angin. Juralit le Malati bodas nincak lemah. Tapi mendingan sakilat di papagu iteuk Nini Kalingking nyamer meningah hiuk. Malati bodas teu aya waktu pikeun ngejat. Akhirna iteuk ditahan ku dua leungeun. Aduh, cek Malati bodas nuringis lantaran leungeun asa sempal. Celeng luncat ka tukang disusul ku serangan Nini Kalingking. Iteuk geus ngahiung deui bambaraan rek keuna kana palipisanana. Malati bodas ngaranyung dalamun segeuna kana palipisanana geus tangku kana bencarna. Tapi para mitra untung bisa keneh ngejat. Leplos itu Nini Kalingking ngahiung luhureun sirah teh bareng jeung kitu. Malati bodas nyambut peso balati. Bener cerep keuna kana pepeunteuyan Nini Kalingking. Aduh, ora lagi sadaya. Kumaha tumerapna ka Nini Kalingking? Bangsat ya.
rasakeun pamales aing jam 11 ya. Cek nini kalingking bari seak narajang deui peso nu nancep dina leungeun mah teu dipalire. Ari malati bodas tarung beuki ripuh lantaran serangan nini kalingking beuki kesit jeung beuki tarik. Ngaso heula warung saya capek atuh da. Tenang we lalaki we. Aduh. Dongeng namina ge dongeng para wargi. Ngaso we atuh lah. Rine ulah. Ulah terus-terusan teuing hut capek bari ngesa ngadangukeun ge cenah capek Mang Jaya lah. Ngadengikeun ge capek ya. Komo nu macana Mang Jaya. Macana ribu. Bangga para mitra ngaso we ngaso. Sanajan harita nini kalingking geus keuna pebeuteyanana ku peso balati bogana malati bodas, tapi para mitra serang-seranganana es tuning beuki kesit bae. Seak nini kalingking harita teh iteupna manih dibubat babitkeun tujuan teu bisa kateguh sakapeung jigarek mabad bincurang tapi sakilat ngebelesat di kaluhur jigarek ngalabeheun celeng malati bodas luluncatan. Jurus warisan tisi saron can bisa digunakan lantaran teu ari balasku ngejat miceunan serangan musuh. Akhirna malati bodas ripuheun celeng luncat ka tukang serepet ngalugas bedogna. Kuhilap katojo ku panon poe. Siuk iteuk nini kalingking nyabat bincurang. Siuk kang ditahan ku bedog. Puicak kemang seuneu muncrat. Iteuk nini kalingking teas naningan wajah. Dampaleungeun malati bodas rada singsireun. Tapi ditahan sakuat tanaga pikeun ngumpulkeun deui tanaga kapaksa mundur heula. Nuntok kitu nini kalingking oge ngaraneg manehna nyabut heula peso anu nancep dina pepeuteyanana. Seret burial ketihna bijil menuju ser leungeun nini kalingking karasa singsireun. Manehna kakara sadar harita yen peso balati boga malati bodas ngandung racun lantaran ti heula ge kungsi kabeunangan walikatna. Silaka poho-poho teuing aing teh. Apan peso si malati teh racunan. Aduh, bahaya mun kieu mah aing. Aya wae. Cek nini kalingking ngagerentes dina hatena kituna teh. Bari terus luncat deui ka tukang pepeuteyan anu tatu dicekelan ku leungeun anu hiji deui. Geus kitu mah pok nini kalingking nyarita ka Supala. Supala, montong diantep deuleu. Kayo cangkalak teh si malati bodas teh. Leungeun kami karasa panas jeung peurih ieu. Sok tulikeun hayu buru-buru cangkalak tah. Ari Citrasena kudu newak sebanana sok laksanakeun. Cek nini kalingking bari muringis lantaran leungeun beuki nyanyautan ari Supala pok ngajawab semu kaget. Hai nah nini tebet epes meer geuning. Iraku kakaraku peso sagede kitu geus keok. Komo ku si tangkorak hideung atuh. Cek Supala setengah ngaheureuyan kanu sombong. Pok nini kalingking nyarita deui siga nu keheul ka Supala. Mun kudu baca tur si Supala, teu waktu pikeun ngabacot deuleu. Lain pikeun mayakeun runing ayeuna mah hayo si cangkalak tah si malati bodas sarta si banara kudu katewak ayeuna pisan bawa ka guha. Cek nini kalingking bari kekerot nahan kanyeri jeung nahan amarah. Leungeun harita teh para mitra karasa beuki paur. Malah mah iteuk diampiragrag. Ari Supala teu nyarita deui, srog maju ka hareup. Panon melong ka malati bodas siga nu hayang ngukur heula kana kakuatan malati bodas. Sanggeus rada lila Supala ngarahuh narik napas panjang. Ayo geura tarajang awak kuring, cek Supala bari neuteup ka malati bodas. Ngadenge nu nangtang kitu malati bodas meninga gidir nafsuna. Kalayan teu loba catur seak nyabetkeun pedogrek mabad suku Supala. Tapi Supala teu ngejat jauh ngan ukur ngisan saeutik plos bedog ngadek angin. Sakilat dibalikeun deui ka luhur ngala cangkeng. Supala rada ngaranjug lantaran serangan teh tarikna liwat saking gilak ngagiwarkeun awakna. Plos bedog ngaliwat. Siut kepi geulang leungeun malati bodas ditewak ku Supala. Tapi malati bodas rikat leungeun ganjang ditilepkeun dibarengan ku suku katuhu maju salengkah. Srog siuk lep kibeng tanya kau Supala lesot. Pigeulang malati bodas ngadadak lir ibarat belut. Bareng jeung kitu siku kenca malati bodas ngahius rek ngotog careham Supala.
tapi di papag kudam palingin supala nu katuhu. Galeong malah tibodas awakna dan muter, tapi malah tibodas rikat ngahumbatkeun pedog ngala bincurang supala peletung plos pedog nyabet angin klek supala nincak lemah tukangin malah tibodas sakilat ngeting pun hupunuk malah tibodas tapi ceuli malah tibodas kacida sekeutna angin tenggelan supala geus kadenge ku malati. Dina hal etamah para mitra malati bodas teh estuning asak warah dina urusan silat. Lek haratin malati ngelok plos panarajang harita teh ngeplos supala panarajang ngeplos tapi teu cukup ku kitu suku supala nyusul tepus meningan sakilat najong kuda-kuda malati bodas seak keduk karoyong malati bodas sasampoyongan beru namru kana lemah tapi teu dirasa korejat hudang sup ngasupkeun bedogna geus kitu strong masang kuda-kuda rek ngagunakeun jurus ti si saron teh nempo pasangan nu aneh supala rada ngarengkong lantaran sakabeh gerakan malati bodas tiga tibalik dan memang kitu sifatna jurus warisan ti si saron mah kabeh tibalik maksudna pikeun nyerot sakabeh kakuatan lawan nempo supala ngahulang pok malati bodas nangtang bangkun ludeng pi ulah ngahulang sia bangsa sok bila cangkalak diri aing lain rek mewak maneh teh kunaon kalah kacolohok bengong kolohok ngemang kadu cek malati bodas bari murelang ka supala seak beungeut supala beureum bakat ku era jembirang disebut bangsat ku malati bodas manehna teh tukang tarung ti lemut tukang paseat ti bubudak ahli silat anu geus kakoncara komo ieu ngalawan awewe bari dihina-hina ku awewe pok supala ngajawab bari ngageter ulah sombong malati bodas anjeun teh budak kamari sore teu kudu gede hulu jeung teu kudu jumago lamun nyama anjeun bisa ngelehkeun kula sok geura tarajang awak kula cek supala jigan kurang sumanget tarungna manehna teu hayang nyerang ti heula tubuh mini kalingking rada keheuleun da kurang satuju pok harita teh ngomong ka supala jigan mah panas supala ulah diajak ngawadoul sian kitu mah hayo geura cangkalak kaynya lain keur latihan ieu mah sok gancangan kami rek newak si Banara jeung Citrasena ayo Citrasena urang newak si Banara cek nini kalingking bari cileng luncat ka tengah imah ceger dengar panto terus ditutulkeun ku Citrasena barang breh tetela Banara aya di tengah imah keur diuk bari nyang hareupan cai dina gelas kalayan teu loba carita krabak leungit Banara dicekel ku nini kalingking terus digusur bari nyarita ayo milu jeung kami sia Banara lamun teu nurut di podaran si ayeuna keneh ku aing deuleu cek nini kalingking bari ngagusur Banara turug Banara digusur keluar tapi malati bodas teu cicingeun anu tadina rek narajang supala teu tulus gajelang malati bodas luncat ka tengah imah gok patepung jeung nini kalingking kalayan teu loba catur aduh tarang nini kalingking ditonyok satakar tanaga dumrapna para mitra nepi ka ngagero nini kalingking ngagorowok bakatku kaget jeung nyeri aduh kurang ajar si setan Citrasena gancangan bawa keluar tas si Banara bawa kabur aing geus modaran heula si malati bodas heula tas sabalahan si budak teh cek nini kalingking bari seak nerajang ka malati bodas cileng malati bodas luncat kebro panarajang nini kalingking keuna kana meja polobot meja hancur bareng jeung kitu Banara dirabu ku Citrasena cileng dibawa luncat keluar tapi pada saat ku malati bodas disusul barang nepi kaburuan keduk punuk Citrasena diketing satakar tanaga koroyong Citrasena rubuh kubrag Banara ge rag-rag katindihan ku Citras ampun cek Banara bari muringis tapi leungin mah teu poho ngarampaan beuteungna lantaran di jeroeun bajuna aya besi kuning sok sieun burak samemeh anu sejen gerak deui hiuk jebet bali pisan Citrasena ditimpa aduh tobat cek Citrasena bari ngaruntuyu malah geus kitu mah gep cangkeng Citrasena dicekel kiribil dijungjungkeun ka luhur bener dibalangkeun dipake maledog supala eta mah para mitra malati bodas sok senajan awewe ngangkat lalaki model Citrasena sakaleweng komo mang jaya mereka seribu aku malati bodas salah wadun para mitra soak berenya aduh harita keneh para mitra kep kusupala disangap cek Citrasena bari narik napas panjang
gancang ku Supala diecakeun bari nyarita lalauna. Kumaha gerentesna Supala ka Citrasena harita. Awas hati-hati Citrasena. Malati bodas teh lain lumayan kagesitana teh. Lamun urang gagabah matak cilaka. Cek Supala bari netep antem pisan ka Malati bodas. Nu harita keur ngahudangkeun Banara bari nyarita. Teu kunaon Kang Banara? Cek Malati bodas bangun anu hariwangun. Pok Banara ngajawab bari ngahegak bakat kuriwas. Teu kunaon Kang mah. Awas sing hati-hati Malati. Musuh urang teh geus ngagalaksak. Tilu jalma lain lawaneun enteng-enteng. Cek Banara bari ngahegak panon neuteup ka Supala jeung Citrasena. Sing tenang Kang Banara, abdi sanggem keneh ngaladenan nu garelo pila kadar manusia 3 hulu. Jawab Malati bodas bangun nguntu pisan. Gero Banara ngagero bari ditahan. Seuneu cek Banara bari nunjuk ka imah. Kebab Malati bodas ngarenjak. Terus ngareret ka imah barang breh tetela. Bagian dapur geus bulak haseup sarta disusul ku pating peletokna sora awi anu kabeuleuh. Teu lila ker seuneu hurung mending ngabebela sigana teh bae nini kalingking keheuleun manehna ngalampiaskeun amarahna kana imah. Lampahna bener-bener geus jahat pisan. Teu lila seak seuneu ngalentab ka bekana bilik gur seuneu hurung beuki gede pating peletok dibarung ku ngaguru. Malah keur kitu hiuk aya angin mending ngagelebung puguh seuneu teh beuki gede bae sora munggah ngaguru. Cilaka Kang, imah Mang Samdi jadi lebu. Tetela jahat si kalingking teh. Cek Malati bodas barigap kana awak Banara terus dibawa kanu rada jauh. Lantaran dirinya mah geus karasa panas. Da puguh seuneu anu hurung mending ngaguru. Teu lila gero jalma pating gorowok ti kajauhan. Mata ketir jeung kaget ari Supala jeung Citrasena meningan sakilat kabur. Kitu deui nini kalingking manehna geus teu malire deui ka Banara. Lantaran teu untupan tarung. Da puguh leungeun kalah kanyanyautan nyeri pacampur jeung panas akibat tina peso balati anu ngandung racun. Kauruan cek jalma pating gorowok ti kajauhan terus disusul ku pating beretek nalalumpat. Lila didinya teh para mitra geus ngaliwud puluhan jalma nu kakarada ratang ti leuweung. Tapi geus teu bisa nulungan lantaran imah Mang Samdi ampir beak. Sakuran datangan bisa ukur lalajo wungkul jeung ngajaga sabisa-bisa sangkan seuneu henteu ngalentab kanu sejen. Ngan untung sakitu ge imah Mang Samdi teh rada nengang misah tinu sejen. Keur kitu kurunyung ayeuna datang bari rawah ribih horeng teh Mang Samdi. Datang na bari ngahegak bakat ku cabe lantaran lumpat sakitu tarikna. Ti kajauhan nempo imah nu kaduru barang datang tadinya berat diuk dina taneuh satengah ngabebutkeun maneh. Waduh, tobat Gusti. Waduh imah aing dihakan seuneu eta. Aduh ampun Gusti. Nya kumaha atuh kami nyiuhan. Aduh kumari jang Banara jeung Malati buah-buah parai kabeuleuh ye. Karunya teuing aduh anak king. Aya wae. Nah kumaha mimitina atuh teh nya. Cek Mang Samdi sasamat bangunan kanyerian. Untung harita katempoeun ku Malati bodas nu cicing teu jauh ti Samdi. Pok Malati bodas nyarita ka Banara. Kang Banara, itu Mang Samdi mending ngarumpuyuk. Hawatos teuing jigana mah ngarasa baluas nempo imahna kadulu. Cek Malati bodas bari nunjuk ka Samdi. Terus Banara ngareret pok nyarita semudu marida. Sampeurkeun Malati bisi terus kaleleban. Gelumpat kana sini pan matak bahaya buru-buru sampeurkeun. Cek Banara bari neuteup ka Malati bodas. Mangga Kang Banara, ku abdi bade disampeurkeun nanging kade sing atos-atos bisi si kalingking ngadodoho. Cek Malati bodas bari terus ngalengkah lalaunan ngadeuketan ka Samdi. Sanggeus tepi pok Malati bodas nyarita lalaunan. Mang Samdi, duh tiwas Mang nembe teh aya kajantenan nu akhirna bumi mah Mang janten korban. Cek Malati bodas bari noel tur Samdi. Kebeg Samdi ngarenjag terus ngareret ka Malati bodas. Barang geus sidik pok Samdi nyarita bangun kanyerian. Aduh Neng gelis, kumaha salamet Neng? Kamana ari si Ujang? Aduh Mang teh melang sok sieun Neng sareng si Ujang kabeulem. Mangkaning eta seuneu sakitu ngabela-belana. Aduh nuhun Neng salamet mah. Cek Samdi bari melong ka Malati bodas. Siga nu bener-bener hayang sidik.
Salamet abdi mah kitu deui Kang Banara nanging hampir we karebut ku musuh mang. Cek Malati Bodas para mitra sadaya harita teh nunjuk ka Banara nu harita keur diuk rada angang timang Samdi. Puguh Samdi menipu ngaheun jung nangtung lurusuhan gancang ngadeuketan ka Banara sanggeus tepi pok nyarita. Aduh, Ujang salamet. Mang teu bedir heuwas sok sieur Ujang kabeulem. Ari imah jeung barang-barang sejen mah keun bae da bisa keneh diteangan. Kumaha lamun Ujang? Aya naon atuh tadi teh Ujang? Aya wae nya. Cek Samdi bari neuteup ka Banara. Tapi Banara teu ngajawab. Kalah ngareret ka Malati Bodas nu harita geus aya deukeut manehanana. Pok Malati Bodas ngajawab bari melong ka Mang Samdi. Aya nu jahat tadi teh Mang Samdi, ampir-ampir we Kang Banara tiwas lantaran diparebutkeun ku tiluan. Anu jadi luluguna mah biasa we si kalingking keneh mang. Ngan baturna aya mah lalaki bungkul. Mung hanyakal Mang Samdi Kang Banara tiasa salamet. Ari bumi emang diduruk ku nini kalingking. Ku abdi teh teu kanyahoan mang. Puguh nuju marebutkeun Kang Banara nu ampir-ampir ka baba musuh. Hapunten mang abdi teh tiasa ngajagi bumi emang. Cek Malati Bodas nerangkeun kajadian anu tadi. Puguh Samdi meuni colohok bengong, manehna ngarasa kaget jeung reuwas, tapi sok sanajan kitu manehna tetep ngarasa bungangang lantaran nempo Banara jeung Malati Bodas salamet bari pok nyarita. Kitu kuteung joing menari si kalingking bet kengakalan we ka urangnya. Kumaha tu juragan Saron teh sumbing geuning nya ka mana atuh anjeunna teh nya? Palang siang sesah milarian pilanungeunana nya. Cek Samdi nyaritana para mitra sadaya. Kalah ka kitu jigana mah perkara imah manu kaduruk teu dipikiran. Samdi jiga nu leuwih melang kana jiwana Banara jeung Malati Bodas kacida ngarasa reueusna asa boga kolot pribadi. Anu kacida belana pok Malati Bodas nempas deui. Leres Mang Samdi abdi ge rada salempang sok sieun Paman Saron lami. Mangkaning bahaya beuki seueur we. Margi musuh teh kalah kanamihan, maot hiji datang dua. Buktosna maot saurang teu aya hartosna nanging sok sanaos kitu mudah-mudahan we Paman Saron tiasa enggal sumping sarta lanungna kacanak kanggo ngalanungan Kang Banara. Tah kitu kahoyong abdi Mang Samdi. Cek Malati Bodas bari ngareret ka Samdi. Sumuhun harapan mangge kitu neng. Ujung we juragan teh sing ngasumping juragan Saron. Nang iduh kedah kumaha tukang monok da bumi parantos seep ku seuneu. Kumaha saterasna urang teh nya nengnya. Cek Mang Samdi semu bingung. Lain bingung mikiran imah tapi mikiran Banara jeung Malati Bodas bisi teu aya pamondokan. Buka atuh Paman, abdi mah kirang terang da teu disangki ti tadina atuh. Mana teh teh moal aya kajantenan model kieu. Nanging sawios mah ulah seueur teuing emutan perkara monok mah di mana we abdi mah. Cek Malati Bodas bari neuteup ka imah Mang Samdi anu geus jadi lebu. Malah mah seuneu geus pareum ngan tinggal haseupna wungkul. Geus kitu mah jep ti luar jarempe Banara jeung Malati Bodas caricing semu bingung. Kitu deui Samdi. Manehna ngaruh bae bari neuteup bangke imahna. Para mitra anu mulia cag tunda heula lampahna Banara jeung Malati Bodas katut Samdi. Beukeur baringung mikiran imahna nu kaduruk ayeuna urang caturkeun deui lalakon sejen. Eta lalakon di lemur kala panunggal anu geus lila katuna. Harita pasosore di paguron Sutara keur diayakeun sawala. Antara murid jeung guruna sakabeh murid Mama Sutara ngalingkung kalayan sopan. Sutara diukna misah di mureda anggang sanggeus tarapti pok Mama Sutara ngamimitian muka carita. Barudak kabi tengah aja ngumpulkeun maraneh kabeh ari maksudna rek ngayakeun babadamian ngeunaan hiji pasualan anu geus lila teu dipigawe. Nyaeta tina perkara neangan musuh urang muka telah nini kalingking teh. Sigana bae ayeuna teh geus waktuna pikeun ngajorag ka tempatna lantaran Malati Bodas jeung Banara anu keur pada lumampah nepi ka poe ieu can aya beja jeung caritana. Ngan hanya kal waktuna ayeuna kaburu beak.